RT cenah bakal aya bantuan di pemerintah, tapi asup nanti kena rekening cenanya. Jadi urang teh kudu boga rekening heula. Caritana nyarieun we nya ka bank, nyarieun rekening ka asup saya ge nyieun. Geus beres si buku rekening teh teuneun kuing teh nya di lemari baju dihandap diselapkeun abis si leungit. Terus tanya ke nik, macet teh nya tungguan saminggu cenah ke bakal asup duitna kana rekening. Tungguan saminggu. Geus saminggu tanya. Penasaran kurang teh. Tempo si buku rekening teh dina lemari baju teh. Ipis ipis eueuh kana pisan. Lamun asup duit mah jadi nganelan meureun nya. Sok sanajan ngan 10 lamar ge gitu. Cete ieu teh asup kana rekening. Protesnya urang teh. Nanyakeun ka RT. RT cete kumaha ieu teh? Cek RT cenah asup kana rekening urang, tapi geuning eueuh di tempat teh. Cenah lain kitu, Kang cenah. Lain hatuna asup kana rekening eta, tapi ka bank asupna cenah. Nah, ka bank. Kapan cenah asupna kana rekening urang? Nah, asupna kana rekening bank. Atuh nu meunang bantuan na bank lain urang beureuh kitu. Teu si RT mah nya. Cenah asup kana rekening urang, tapi asup kana rekening bank. Nah, urang kudu nyukut ka bank. Wah, gitu mah. Bener eta mah. Kuduna mah langsung duit asup kana rekening urang. Jadi kana langsung si buku teh. Tapi mah ipes sih kitu. Aing kudu ka bank cenah. Teh kamari babaturan urang nya nu kakara nyieun rekening di bank gitu. Nyieun rekening dibere bukuna, tuluy dibere naon? Kartu ATM nu leutiknya gitu. Dibere kartu. Menang duit kiriman ti budakna di Sumatera mah salah tinggal di mana nya. Tah caritana nyokot kana ATM. Urang teh dianteur nya tapi cenah moal urang sorangan. Nah jeung bae teh. Sieun dipentaan meureun. Mana urang mah menta nya paling ya sebungkus lah. Tah kaceritakeun enak ka ditu ieu. Teu konsidera balik deui ka imah nyamper. Aya naon cenah? Duh cenah euy teu bisa lur euy. Cek kuring jeung uing dianteur mana daek. Emang kumaha tadi teh? Nya cenah urang teh ka ATM nya cenah. Urang teh naon teh gorowokan. Assalamualaikum teu dibuka-buka teh si pantona teh panto kaca teh nya. Urang teh geus gorowokan. Assalamualaikum punten. Nu muka. Nah, kesel urang teh cenah balik we. Dasar bolok. Kitu teh nu katro mah nya matak kudu nanyakeun kudu dianteur teh. Cek urang mah nya ketrok pantona. Terus teu kadengeun. Bolok. Coba lah mau diantar ke urang mah. Urang-urang di ketrok pantona. Dasar sieun kapentaan.